لله الذي عاد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه الأخيار أما بعد فقد قال الله تعالى في آياته الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله لعلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم Bu ngomong salam gitu ya. Waqala Nabi jadi kurang kekeung teuing sari aya jelema gitu mah disebut celengan saya dia uyek disebut jelema aja teu ngomong kos nuka nyampe kos nuka sirup tadi kieu. Waqala Nabi Muhammad tak itu kebenaran dia Pecang pari, oh benar, pecang pari. Awalu makkarabu ala umati salawatul khamsu wa awalu ma yurfa'u min amalihim salawatul khamsu wa awalu yuhassabu min amalihim salawatul khamsu. Al-hadis. Hadaratul mukarramun, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat, pemuka agama, guru-guru kita yang saya hormati, wabil khusus ketua panitia anu kula teh nyaho ngaranna sama. Abah Haji, Abah Haji Hura, punten Abah Haji Hura, itu kan kula sih. Oh itu kan di dia mah bahasana abdi, kula-kula. Kamu di Tangerang mah bahasana budak leutik dia paling sopan kula. Nah dan budak leutik sakieu kula Betawi ora, Betawi asli. Jadi budak leutik lamun ngomong Sunda bahasa lemesna teh kula. Jadi kula ge geus 12 tahun di Tangerang kabawakeun kula. Ya ulah aneh ya, ulah aneh. Jadi ulah kieu, naon bahasana kitu, atuh makan ulin kalau berbatur. Ulah sok nyalahkeun bae naon teh mah yang bener dewek bae. Nah, bahasa dewek teh sarua tah bahasa dewek tah. Di dieu mah jarang bahasa deweknya. Di ditu mah dewek kitu bae, padahal maksiat kitu bae. Gitu tah. Jadi lamun aya ge bahasa dewek, bahasa kula disari-sarikeun dorakas ya. Ieu nu kieu ieu, ngaji ongkong asup neraka nu kieu ieu. Gara-gara naon yang sarikeun kiai. Abah Haji dari Jura, punten Abah Haji Jura ke kalbur abdi. Ganti aing ngomong ke situ kan. Kalbur abdi nyatana di Paku Haji, deket bandara sekitar 15 menit di bandara. Jadi kula ti ditu ka dieu di Abah Haji Supra 9 jam. 9 jam berangkat abdi jam 2 di ditu hingga sare jarah di Kadupinang 15 menit, jarah di Tikadua 15 menit, datang tadi sampai setengah 10 berarti pulang berarti sim abdi ieu 9 jam. Gitu. Jadi lamun nyatana ceramah nanti kebel deui nu penting amplop segala. Nu pentingnya orang menang doa. Duit. Si mata duiteuan yo. Bos Mang Emok kabeh yo. Mata duiteuan salaki eueus dia. Dia nerima bae, moal berkah. Juga yang saya hormati, teuing campur bahasana teuing ibu teuing. Bahasana gado-gado teuing. Soalnya kula rada kula
soalnya abdi rada kaku lamun nyata ada kabeh bahasa Sunda geus lalengit Sunda teh asal nama di Sunda. Yai Haji Jamal tuh babaturan sekaligus guru Haji Jamal Ki Komarudin Mas Andre jeung kula abdi Mas Andre jeung abdi 3 tahun babarengan dikaringin cuman kula maling sendalna hanya kakek Komar maruk bohong mah. Jadi pas manehna santri anyar sendalna dipaling ku kula pas kamari telepon kiai wayana tina ceramah di lemur abdi sebulan teh lemur saya di mana emang itu kira di Malimping deket di Malimping deket jauh itu bukan dia bisa jauh oh enggak hitung-hitung nembus nalbe tidak kiai tenang Ki Jamal tenang santai hitung-hitung kurang silaturahmi bae man geser ke dia man kadi dia man bisa ketayong tuh bisa ketayong ke bola geser tunggu aku mama ke tabur apa kula di bae tanya bahasa kula eta anggap bae abdi awas kula nyalahkeun coba lamun ibu ngomong di lemur abdi bahasa abdi mereka dia moal ngarti bodona kula belet kula kami hadirin ibu-ibu bapak-bapak yang saya hormati jemaah Isra wal Mi'raj wabil khusus Bapak MC Bapak Kesepuhan alladzi lam yuzkar ismuhum ta'diman wa takriman lahum kiai ulah di ehoan mang nah sehingga nama Arson di jempul lagi ulah di ehoan nah kieu we lah kieu we supaya kada yang ngomong jemaah Isra wal Mi'raj anu mana teu disangka teu diduga ku jisim abdi disangka teh eueuh jelema ka dieu lantaran di deuleuti jalan eueuh lemur bener teu cek kula cek abdi teh ieu aing diondang ka Puitan Pari di mana lemurna cek ti Cibayawa ka ditu bae tina terus lurus cek kula aya lemur teh eueuh atuh aya di ditu nggak bisa monyet tau deh lain teman bener terus ulah ada was-was kene was-was asup lain kalebur malah ka sawah kedua kayak ngerektor yo terus baik terus ternyata bener Masya Allah ternyata loba nu geulis alhamdulillah saparo goreng Masya Allah luar biasa Abah di mana-mana Isra wal Mi'raj alhamdulillah digemakeun alhamdulillah digaungkeun ku umat Islam lantaran meyakini ayat tersebut subhanalladzi asra bi'ab laila ilal alladzi haula linuriyahu min inahu pasir gitulah alim sama ngaji bae unggal poe ngaji mah teu kaur ka mana-mana ngaji bae tungtungna samiul alim asalna hadirin kaum muslimin rahimakumullah apakah ganjaran urang di dieu ganjaran sangat ganjaran naon elana lantaran hadis samudi ya Haji Jamal ya pertama silaturahmi ieu ganjarana telok pangih unggal poe sanajan jeung tatangga sibuk ka sawah sibuk ka leuweung tapi diayakeun isroberan kumpul urang di masjid maka al masjid hisnun minas syaiton masjid eta jarakna jauh bakal menjauhkan daripada setan maka ibu-ibu lamun kebicara kanan baik salaki berarti salaki kasupan setan eta salaki giring kita ke masjid pak wah iya bapak-bapak lamun kena rokok mah hal ibu yuk tapi lamun nyata nang ada keceramah di mana lagi hulu nang ngelup baik kehanap orang yang kanan jauh biar 2 piring bapak-bapak aneh kulama ngecek kula dia kaki komar daing kulama penitia Allah deh numpeten di komar ayah lantaran sa iya nu mayar iya sahang ke
jalma-jalma. Iya bapak-bapak. Bapak-bapak, lamun nyetana oga kaasupan setan. Sok marah bae ka pamajikan. Enak bae ka pamajikan. Kalau pamajikan semakin kolot, semakin tubogoh eta urang ka pamajikan, bener Pak? Bener Bu? Pula tanya ya ayeuna kami Bu. Jawab put hati yang sangat dalam. Jawab. Ibu-ibu masih kene bogoh ke bapak-bapak. Bohong. Bohong. Buat beda berat ku anak doang. Enak bapak-bapak ke sarua geus teu bogoh ka ibu-ibu. Sapira geus eueuh araheun. Susu geus kendor. Bageula mah deukeur. Ayeuna toel teu uyang-uyang acan. Awas ya, ini berangkat ke masjid. Baheula masuk di toel oyang. Ayeuna coba ku bapak-bapak tangkarakeun kos nongkrong nyeplok. Jadi lagi muna pasea bae pasea. Pula kayak seri. Atau itu pula di mana ya? Di Pandeglang. Geus beurang teh abdi tah, geus beurang rada jam 5:15 geus beurang terus tadi yeuh. Eta di jalan beragam macam jelema aya nu make celana pendek bae aya nu make kutang doang aya anu enak pula nu enak ini make kutang keluar astagfirullah di deuleu ku aing doraka teu di deuleu oh tayo maka kula berangkat ke masjid Cikadun merenung di masjid Cikadun. Ya Allah, kula manggih nu sakitu lobana pas kuntilanak kabeh. Mudah-mudahan diinsapkeun. Masyaallah. Geus cek Kangjeng Rasul, al masjid hisnun minas syaiton. Masjid itu bakal ngajauhkeun ngaraksa tina juri. Juni deui. Ini Juni mah deket Agustus. Juri makana lamun aya masyarakat petang pari anu tacandae kene ke masjid berarti eta teh nyumput juri deui. Lo main juri mah ka lemah. Pak RT aya Pak RT. Pak RT aya Pak RT. RT nampakkan diri. Karena anu telok nampakkan diri mah nyata juri. Berarti lamun Pak RT pengajian nyumput eta ngaranna nyumput. Astagfirullahaladzim sia KRT nyebut juri. Buat di RT sia. Korek-korek. Kaciri jelma teu meunang bagian. RT mah singkatan daripada ripuh terus. Riweuh terus. Ngabagikeun BLT, cek lurah si A, si B, si C. Tatanggana teu kabagian lantaran deung-deungeun. Dulu nama kabagian pada tentang dasar. Padahal RT geus menang tugas di lurah, lurah di kecamatan, kecamatan di bupati, bupati di gubernur, gubernur di presiden. Joko Dodo deh. Dodo mah bodoh. Dodo mah bodoh. Nah itulah disalahkeun kula karunya ka RT sampai anu minta syariat ka kula RT. Cek RT teh mun kula ngaranna Suem Senopati. Lain lakoban asli dina KTP jelas. Makanya lamun ibu-ibu ka Tangerang boga anak ka Jakarta kita kanu kula bisi tacani mu pagawean di Tangerang kula. Karunya kula mah abah lantaran naon? Lantaran di Tangerang teh ayeuna geus cinglu di keluarkeun karyawan. Pabrik ieu aya nu 1.500 aya nu 2.000, aya nu 3.000 di Jamal. Makanya lamun boga dulu neuk ka Jakarta ulah ayeuna. Eueuh pagawean meureun kita kulit moyos. Di lembur. Eueuh pagawean di Jakarta ka ayeuna. Baralik kurang Jakarta ka ayeuna. Tinggal pula di ditu. Sorangan bae. Cek kadang atuh lah bedu leupas masih. Eueuh jalema artina geus eueuh karyawan. Geus dikurangan pindah ke Jawa Timur, ayo pindah ke luar negeri. Aya informasi bisa aya urang Pejang Pari maksakeun ka Jakarta, larang. Ulah ka Jakarta, nelpon heula ka Suem, kecuali janda boleh. Nu geulis. Teu aya lagi mabuk peuting naon. Hiji, si masjid hisnun minas syaiton. Lamun nyata masyarakat Pejang Pari, kabeh setiap waktu
ayah di masjid. Wahai ugal waktu orang pedang pari ayah di masjid, yakin pedang pari dia mual kedatangan ku Bang Emo. Ayah di Bang Emo? Oh di lumur lagi ayah. Maaf Haji Jamal dah. Maaf ya Haji Samudi. Anu Bang Emo teh diberi pesantren pula diberi. Aku berjanji, berjanji ke Allah Ta'ala ini loh. Barang diitipu pula, Masya Allah ternyata setoran 2.000 ayo ngajual ke kencing segala. Iya, nyusah dengan laki. Mudah-mudahan siapa yang ngomong lah. Tapi tobat. Udah tobat waktu dipakai. Lantaran nyusahkan masjid. Destinasi tujuan di masjid adalah salat Allah. Mari kita kirim ke mana pada kamar. Sholat, ngan sholat yuk, kudu ayah guru. Berarti kudu ngaji. Namun awak guru sholat salah. Kula kamari sholat yang pecah, yang buta. Kula maka barat yang harapnya maka timur. Allah. Kanyahuan kula pas ruku. Pada ngadu. Woi tolong, kau mana sih sholat? Emang maksudnya beberapa mana? Aduh kula kebelah dia. Kula saya kebelah dia. Kula dan balik, aduh batal kabeh, tolong. Jangan ngobrol di rumah, balik aja. Untuk kebejaan sikat ulah lalagan dia. Ulah lalagan, Haji Jamal. Kula nyolatkan di almarhum Kiai Haji Abdul Halim. Murid pertama Abu Yadub dari Cilongok. Dalam mapecah, yang harap batu maka barat, yang maka kaler. Allah. Asal diputar tuh ke belakang timur. Allah. Asal diputar tuh ke kidul. Allah. Mang salah nek ngomong di sini ngaganggu kan itu sampai opat takbir ke kaler kabeh. Allah. Allah. Di mana sholat tunggunahan di masjid tunggunahan maka di masjid teh salah digiring sedekah masjid tujuan anak ulah mikirin paculen ulah mikiran sawah ulah mikirin oyosan lamun salah di masjid teteh kudu alhamdulillah kalau ayeuna bulan Rajab salah supaya lo doa di masjid Allahumma birojabah wabaligna wakilana sarebu besa poe sugih tadi duit lain bukan jalan ada duit nah iya masjid pertama didik ukiainya ulang mung ketika nyatanya di masjid ayat pengajian atau di masjid ayat talim untuk menjelaskan hukum agama wayahna kabeh datang lantaran naon teh ngomong teh ketika ayat kiai magahan ngaji di masjid lalu masyarakat di kedaratan sedih hati kiai sedih asal dianggap asal tadi dulu asal tadi upama ketika kiai ngajar ngaji di masjid atau di madrasah atau di majelis taklim masyarakat datang hati kiai dia sari digerihan emang ngalaman iya curhat boga tatangga kula 12 tahun ngaji karo kula kabeh geliran bae alhamdulillah kula menelkinkeun ki komar teh hayang ngomongkeun kieu ngeun teu sanggup deurna di situ dulu sombong masyarakat manggil kula disuruh ngomong engke kita mah manggil kula di omong ke di masyarakat kayak gitu bisa mau di ngomongin engke di omong ke di masyarakat kayak gitu lantaran om kiai setempat mual naik ngomong kieu giliran bes siapa ya kira-kira nyar preman apa nyar kiai itu kan saya nyar kiai kula jam 2 pernah lawang kula di Depak maaf apa hari di lembur kula loba anak pang loba anak preman bapak anak bae ngaji telo ke madrasah kula ngaji telo ke majelis taklim kula ngaji telo ke pesantren kula giliran bapak anak bae jam 2 penting lawang kula di Tajong bae Assalamualaikum preman Assalamualaikum Waalaikumsalam ayah naon untung lagi kula pakai baju jam 2 penting kok malah kula satalanyang aboh kiai matas naon cenah nah cek kula teh aya naon anu main eta cenah bapak kula paeh
Cek ulah alhamdulillah lah ada yang beri pae dia. Di dunia yang hari beden ngaji henteu, sholat henteu, gapleh bae aya. Ini modal di dunia. Cek manehna ulah kitu cenah mah. Kalau ulah cenah wayana pangalikeun teu. Teh cenah ngomong teu ge santri bae. Teu. Ulah santri ge. Kumaha cenah mau dicetelkeun pakai YouTube? Boleh, boleh. Balik nyana ka imahna disetelkeun. Disetelkeun pakai radio. Masya Allah. Nu disetelkeun lagu omak. Begadang sangat begadang. Maik teh hudang deui. Cek maik ulah ieu nu ngaji. Iya, makanya deketan kiai, deketan ulama. Ayeuna hiji pelajaran anu sangat membawa manfaat kecuali di sekolah ayeuna geus eueuh pelajaran Coba ibu-ibu bener. Coba tanya anak bapak ayeuna di sekolah di motoran di bensinan umar poe. Tapi eueuh pelajaran anak anu mendetil, mertelakeun rukun wudu, mertelakeun rukun salat. Lantaran naon geus rada dikurang saha nu babak belur kiai setempat ustaz setempat anu meunang gaji setahun sekali bias fitrah doang ulah saeureus ya mere kilo ka kiai sugan aya bulanan nu mere ka kiai aya teu sugan kiai sedekah panen kula ieu sakarung alhamdulillah kurang manggahan anak kula aya teu kitu kurang terima kasih kadenge teh ngomong mangkong diondang kula mangkong dibayar nyari kanan ya lantaran lain tadi dibayar mah tadi aing ngomong kegilaan pas wedan jeung naon Ribu Siti aya di sana Siti aya solihin astagfirullahalazim disolihin ngareuneuhan 2 bulan eta mah cek dina HP mah Kang Solihin mah eta solihin men kabur bae astagfirullahalazim masya Allah ini udah menahok nah tahiji kaduana bahwa numantak ya tanah kudu ka masjid nu teh rapi dina ibadahna maaf bapak-bapak ketika ya tanah kurang ibadah pertama ngalaudu ieu ngalaudu teh secara dohiriah rumah dohir bener ngumah leungeun ngumah mata ngumah banget ngumah suku secara masyarakat awam ieu teh ngumah zahir tetapi secara ahli tasawuf ieu teh ngumah roh urang jadi roh urang teh ketika diwuduan eta teh disucian ketika diwuduan eta teh disucian wajar lamun Imam Ghazali teu pernah batal wudu sampai diangkat ke Allah Subhanahu wa taala derajatna sebagai hujatul Islam lantaran awakna bersih unggal poe maka wudu teh sarua jeung ngubah roh ngubah batin inget cenah ngubah batin wudu teh makana deuleukeun praktekna kiai ulah nya tanah saudu-wudu daruang masyaallah ya ibu-ibu yo jarah geus ka Banten salat mah henteu kira-kira Cek Sultan ieu umat aing ilah mati jarang ongkos sholat itu ngalaudu maaf kedua rombongan ayah di desa mau jalan-jalan ada lengan ibu-ibu lamun jalan ke Banten yo abah haji lengan ada nyampe ke siku paling bisa kira dong jangan kenceng kata juga kalitan kaki doang bener atau ada si ayah masih itu atau ayah ibu-ibu yo kaki doang babageun sakieu doang lantaran bedah di Seragam mana Kelly halo neuk berangkat jalan jam 8 kita beli pakai Kelly sampai setengah 8 ku anu jasa kamu kan kumaha dasar lu ambil pemajikan gula gitu mobil mah geus siap rombongan geus datang kabeh nungguan sadaya teh lu pake bae punten cenah Kak itu cenah mie candal Masya Allah ya kuntilanak dan gane bae riwa jeung bikang datang ke Banten ngalaun dengan sakieu doang paseak ulah di Banten di pamajikan ini cenah arep tidak ini masanda 7 tahun 12 tahun sia itu make kena hukuman tolol
langsung guna di tidur. Ini saya dengan dina saya. Bisa mewajahkan tidak pernah lagi siap. Astagfirullahaladzim. Saya mau bukan ngobrol, boh. Iya, makanya hati-hati deukeun supaya rapi. Saya nu ngarapikeun ibadah urang kiai sedangkan Kanjeng Rasul awalu maftarada ala ummati adalah sholatul khamsi. Pertama yang saya fardukan sebagai umat Muhammad. Saya ngaku umat Muhammad dia. Kabeh ibu ngarasa umat Muhammad? Ngarasa jadi umat Nabi ngarasa? Sementara Kanjeng Rasul mewajibkan terhadap umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika kita cinta, laksanakan perintahnya. Ketika masih ada pamajikan atau sholat, salah itu sholat, ulah ditarekan ku kiai. Datangan ku kiai ka imahna, bawakeun kotok, bawakeun panggang ayam, obrolan. Kunaon teh dek sholat? Kula tina sanggeus dari kiai, teh dihampura ku kulanya. Allah mati itu ya tolol. Wae doang dihampuran. Itu diangkeun deui. Karena dakwah bukan memukul tetapi merangkul. Ulah diomongkeun di masjid, ulah diomongkeun di majelis taklim. Jelema nu telok gawe ngaji, ulah diomongkeun diangkeun ka imahna, bawakeun beas. Waalaikumsalam. Kakak boga beas. Aya tina. Aduh kiai nak naon nak main ya. Lain tina kebetin kula pengajian di masjid. Hari teraya waktu mah datang nyari awak tina kula mah pas ngelektor. Eta nyari awak. Pakai alasan bae. Nyari awak. Pakai alasan bae. Mang, buka ya. Paeh kula teu minuman. Jauh kula, ada kula minum deh. Punten wal nang wal diuk minum bae. Mang lama keila ribet kena bibir gula, asa kagedean bibir gula. Kula mah teu lobain teh pas mamang. Atuh nyonya mamang mengarokon naon. Jarok-jarok mamang diketot kunjol ku mamang, nu batuk mamang, nu paeh mamang. Mamang sangaranna. Bajura. Ini masih loba mere duitnya. Ulah ka ibu-ibu. Ibu-ibu dipaksan teh ku bajura. Sudah datang ka dipaksan teh. Dipaksan teh. Kita ngerasa berat teh. Lantaran jadi ibadah. Diukna jadi ibadah, ngobrolnya jadi ibadah, ngakan kuenya jadi ibadah, nudutan jadi ibadah. Di mana sih dalilnya? Nudutan jadi ibadah, numolokan sebelum tentu jadi ganjaran. Kamu nudutan, aing mana? Aing ngaji deket kiai ngaratak mata tolol. Aing ngaji deh setan loba. Ayah itu paling kesengit. Lamun ngaji, ngadeketan kiai bae. Orang kena deketan rokok kiai bae. Asal kiai meleng dicokot, diudut. Asal kiai meleng, cek kiai mah rokoknya anak beres ngaji, beres rokok kiai. Yang langsung balik ke heula. Punten kiai balik ke heula. Balik rokok kiai bea. Mata ngaji bae. Sana. Pengalaman kula geus sarua. Itulah pengorbanan Jamal. Geus Rasulullah mardukeun terutama dina masalah salat sah kuduna sah salat. Nah, mangka salat goyang boleh. Di masjid goyang. Kiai teu goyang tolol. Emang ini boleh. Naon goyang kuluna. Ulah nu teu beunang ieu ya. Teu beunang ieu. Ieu teu beunang. Atau di masjid karena edan gua siap goyang di masjid. Ya itu menangnya. Tapi hulu mah menang. Nya karena cek deui Mbah Abdul Qadir 3 kali mangka salat goyang huluna. La ilaha illallah. Kudu akur kabeh ka kiri di Jamal padahal. Kabeh ka kiri ya. Ulah asal menang berkat bae mamang nanya ka kiai. Kiai eta zikir ulah ieu kunaon eta tah ge dibedakeun ku kiai aya thariqah qadiriyah aya naksabandia aya satariyah aya sadiriyah mamang lecokot nu mana deuk lama kudu tong astagfirullah kabeh deuk kumaha kuduna deuk kiai ulah saeuleum di leumna kamari mangka salat disolatkeun gara-gara ngadu bulu mangka salat mah musim corona tamah la ilaha illallah. Tah ka kiri banting setan kabeh di dieu. Nangarana nafsul amarah kiai. Nafsul amarah ustaz. Nafsul amarah kudu boto guru.
butuh guru kabeh ge pikirannya enggak asal ilu-iluan jeung kiai asal ngayup ilallah kamana-mana hulu kada kadia ilallah dah kiai teh kamu kan kiai mah ieu mah ngamuk tahlil pang bener na bae la ilaha illallah lain ulah jeung awak asal menang berkat bae sia dah baca salat kaguru kula lantaran di luhur kula anu pasti aman tas tahlil gara-gara ngadu hulu akhir tuh Jamal jadi nu hiji ka kiri nu hiji ka kanan la ilaha illallah pas ka belah dieu kadeui la ilaha illallah belatuk astagfirullah illallah budak nu hiji sia ngajak ngadu buat ini ya ngajak gelut saya aing puluh aing jadi jasa gara-gara ulur datang kadu kula cek kula naon masalahna mantas tahlil astagfirullah kumpul RT kumpul RW lagi nama kula be nu bojor papan nyeum kopi segala balik ke rokok sudah cekula naon di PRD ieu tina mah vape ndak kadipikeun jelema nu mantas tahlil ribut astagfirullah mang kudu nafsi da ikotul maut kada ge bakal pae ulah sok papasihan kudu sadar hirup mah wih jinangtung aing teh geus sadar lagi ieu ributnya kunaon kudu aing ieu nyeri emang kunaon nyana mah sengaja tidak sengaja nyana mah mana ulah aing dibadugan kieu Bapak cek bola meli rokok Samsul lah sebelum saya opak bungkus jadi nator sebungkus 2 bungkus 3 bungkus bos eureun naon dia ayeuna cek RW cek RT adieu ge lain masih nyar solusi nanya ka ustad guru kumaha ka ieu ai mamang kumaha talina lah aing mah pasal ngileuk bae pas kiai terus ka mana lah rasana aing mah nek bisa bediluan astagfirullah mang kieu ye sanajan ieu lain toriko tapi mamang zikrul hasanah bacakeun faina zikrotan paul mu'minin faina zikrotan paul qulub zikir kalian supaya tenang batina cara dikirna kieu mang ye la ilaha 17 harkat hadir ka tengah Allah la illallah la illallah jadi kabeh ka dieu engke mamang muluna moal ngadu oh gitu cek si jam suri teh aya ngaran jam suri aya Allah nanya kemana ayah ayah Allah ayah di umur gua ayah ada pena ayah oh ayah samsuri ayah di mana jam suri Allah gua lagi harus menang neropong ada tahu ya nah cek jam samsuri hampura Ahmad ngaran Ahmad ayah di Ahmad mana di umur gua ayah kan salah Ahmad dah mat hampura coba orang ayeuna mah sering hampurakeun coba orang praktekkeun zikir ngadu deui hulu urang moal diuk saduan tak pasti kita diuk duaan begitu lah diuk duaan kamu dipraktekkeun la ilaha illallah adinya kabeh ka kiri lolosna la illallah dijauh cenah coba pos tadi dipraktekkeun aku jam suri ka kanan si Ahmad ka kiri la ilaha illallah molotov jangan sana lain saya gara-gara asal menang berkat baik makanya pagahan ku kiai pagahan makanya kita mata sholat ulah langsung kabur panggilnya ganjaran itu ngilu kajang kiai itu bisa kita jadi kiai masuk pakai amanah rasul dengekin baik bos ayah jelma anu itu bisa zarah pertama nyata asup ke kuburan mana langsung amin baik amin batur maca Fatihah ge amin tak gitu baik gitu baik datang baik tungguan baik insyaallah kebal pasti bisa betul ibu betul ibu kudu melaksanakan sholat subuh na ustad butuh kuat ke subuh kaberangan subuh kabel iya ayakin ulah-ulah masyarakat biasa ustad besok aya nu kaberangan ngan ustad mah sanajan pilok sholatnya disangkana sholat naik politik ustad ya di malah nggak buka kartu kula ke pernah tapi pohon kula barang udang teh pamajikan berang tes bae pas udang kula langsung bae terong 2 kali ngaji sorogan belar iya aing asa nu kurang apa henteu oh, aing kan sholat subuh. Udah capek ke belakang santri. Tunggu adalah mamang. Temen-temen lemu ke duha. Politik
kiai ngomongnya duha orang kata sholat sama kencang jasa ini kalau ngomongnya udah viral deh ulah sholat Allah Akbar maka doa kunut sunnah mu'akadah gecek Imam Syafi'i ngangkat lengan Muhammadiyah mah teu make doa kunut ulah ge pura-pura Muhammadiyah kan pas rukun kedua sami Allahu liman ngerana kebal Allah lama Allahu Akbar mantap sholat lain Allahumma inna duha astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim Gusti kula keberangan pangkat kiai orang sholat subuh keberangan ayah kiai di dieu cek ke masyarakat lamun eueuh ka masjid sia lamun eueuh ka masjid kiai kabeh umumkan disampaikan ka karak aya di pucang balik halo innalillahi wa inna ilaihi rajiun karak aya di pucang balik kiai eueuh ka masjid berhubung kamari geus Isra Mi'raj nyaho ti Mang Sueb bahwa kiai ge kaberangan kiai kaberangan budang di masjid eueuh imam yeuh budang yang kepamerintah ka gerak ka masjid lantaran di masjid eueuh imam kitu masyarakat anu takdim ka kiai nu hormat ka kiai henteu miheulaan langsung ujug-ujug ka pangimaman ieu mah men serobot teh bener henteu nu imam mah kudu nu bener teh ulah nu bindeng teh nu swing teh swag bibirna ulah dipake nu bindeng ge ulah ngiru ulah dipake ulah teh bebaturan gula bapakna muriang tapi dia tidak mau sawarana ditanya kok gula ditanya ku abdi ditanya bapak lu udah sehat belum cek nu bintang cek jawabannya meninggal masalahnya meninggal innalillahi wa inna meninggal innalillahi meninggal innalillahi oh meninggal oh iya meninggal kirain mah meninggal orang meninggal masa